Aduh, resep begawa pelakan teh. Teref panen. Ika mana deh nurek meuli lauk teh. Ngawe deui. Assalamualaikum Mang Kosim. Nah, Waalaikumsalam. Naon jang? Naon? Tuntangan atuh teh. Hah? Kenal mah? Iya ningalian lauk biasa lah. Loba Mang lauk namang? Atuh siap di dina balong pira ngan hiji laukna. Bisi hiji tapi gede teh ya. Oh, naon? Paus. Kenaon maneh tumben? Nya ulin we. Mang bajina halus, Mang. Weh atuh da alus. Ulin di mana, Mang? Pamulikeun ku budak kamari basa liburan ke Bali. Oh, ayo dong sampai, Mang. Budak urang mah bener pengertian. Naon? Nyaho we bapak nanya beuki daun sampo mau dikeun teh anjir daun sampo hade sia. Halus mah. Halus, Mang. Hayang teu Hayang atuh, Mang. sagala. Mang urang nanya ye. Naon nanya naon? Mang nyaho ieu kacang panjang? Nyaho. Pak. Naon gitu? Ieu lamun dikeuretan mun jadi pondok. Heeh. Tapi nah ngaranna anggar kacang panjangnya. Nya Coba kumaha? kamu dikeureutan anggar kacang panjang ya? Heeh. Tapi aya. Naon? Hah, bogaan maneh? Kunaon? Geureut can. Ngos kolotik. Tapi anggar ngaranna eta Anggar. teu diganti. Teu. Sebenarnya mulai kritik. Hampir aku, Mang. Oh no. Goblok, Mang. Mana meuli lauk teh goblok? Aki diwai teh. Kemana deh ya? Udah secara rapi atuh urang teh. Ngomong dia we. Urang misalnya di dia nih kenal. Itu balong na Mang Kosim kan? Balong na Mang Kosim. Mang Kosim. Kan Mang Kosim sama. Tapi benernya jigana ieu laukna menang di Australia. Ting menang di mana? Buat barule. Lauk eta teh ning lauk tong tongkol. 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 Tah. Mana Mang Kosim? Tolong aing make nanya siapa? Naon marane? Biasa nongkrong mah. Mang Kosim kenal di dia. Balong aing apanan ieu teh Beni ari iya. Pot pokok gitu. Kenalan ke balong mah. Hah? Buat kieu ke balong. Silaturahmi aing lauk. Salama lagi. Lain ada lauk halus kot bule gitu. Hah? Lauk barule. Aing meuli lagi di Jepang. Bule. Paling mana Jepang teh? Ari eta lauk. Giling. Ya, saya tak ada gawe atuh sore-sore kieu. Yang sunset mang. Sunset. Biar anak senja gitu. Yo, aing mau tebak-tebakan sia. Mantap. Sok. Ya ningalina. Ya. Regepkeun. Aya budak yatim piatu. Jalan-jalan ke Mesir. Padang pasir sia nyaho. Oh, loba pasir atuh da anjeun nya. Bener teu panas itu nya. Naon atuh da apa ge eueuh di ditu mah Indomaret eueuh. Banyak teuing atuh. Minum teh nya. Andeleun teh naon iwal tangkal kalapa. Heeh. Namun aya eta ge. Lamun aya eta ge Di Oasis teh ya. tapi kan yes. Lumpang udah teh jeung onta teh jauh. Lumpang jauh. Aduh onta, aku sudah lelah. Cenah cek budak teh. Eta budak nu ngomong. Ya budak nya onta. Kan. Tapi aku onta ngomong ya cedekeun heula tuh. Geus capek-capek manggil tangkal kalapa. Oh, tangkal atoh atuh ngeureun ya. Di pasir teh. Di mall. Di mall. Oh, di gurun pasir caritana. Nah, yo, wah, ada tangkal kelapanya, guys. Nah, kawan tate. Oh, ngomongna gitu. Oh, gitu. Dengekeun we. Ayo pas gitu, ayo sih teh. Wah, kita bisa minum sekarang. Apa budak teh? Si budak teh. Cek si budak. Sontana? Ayo tana mah teu ngomong naon. Dan ngomongnya bahasa Arab teu ngartieun. Tanggas nepi. Tangkal kalapa. Hanjakal aya tulisan. Tulisan naon tah? Dina tulisan teh mun ditaekan bapa maneh maot. Lamun diajul apa dibaledog indung maneh nu maot. Cek maraneh kumaha carana. Kalimpungnya ke pasir. Udah mulai batunya. Jadi glowing. Jadi glowing. Atau iya, suruduk kontak itu tah, kontak. Aku moal bisa ontak ieu nah. Ontak. Emang jerapah. Sia. Halup teh. Naik ke punggung onta.
ulah ditaekan ulah diajul ulah dirawel gitu. Nya ketang. Nah, kan ke bapana maot. Kemudian Naon sih tuh? Naon coba? Kumaha tuh? Taluk lah. Naon? Atuh naik we sia teh goblok. apaan bapak apa ya? Kayak bapak apa yang udah? Apaan cek aing yatim piatu goblok. Goblok anjing itu mah naon. Eling umat muslim muslimah, ayu urang salat berjamaah maghrib, estu kewajiban urang keur di dunia. Aduh nyai, lamun ngadengnya itu atau doman kos kieu teh akang isina waas kana hati ingat dosa-dosa akang baheula. Akang kayaknya itu jujur kan nyai. Jujur nama tuh akang. Tapi nyai omat lah ngambeknya. Ya mau. Jadi bahasa harita akang ngangkatan keluar kota teh akang kungsi nyalewengkeun ka nyai. Hah? Ngaleweng ka saha? Kan jadi lamun teu lepat mah ku akang dietang teh aya 7 kali akang nyeleweng. Ya. Nyai ge sih bade nyarita Kang. Dari kumaha nyai? Jadi bahasa akang masuk ke luar kota, nyai ge sebenarnya selingkuh. Piraku nyai? Sabaraha kali? Ya pokoknya lamun nyai selingkuh, nyai sok masukkeun jagung kana plastik. Lamun akang hoyong terang mah canda kue jagungna dia lebet. Coba akang yang nyaho ku akang dicana kalebet. Aduh, si akang ngambek mulanya. Hei, daan yo selingkuh. Ya akang, juga tuh pakai maraban manuk sapali. Astagfirullah.